Padahal agama mah dina hate tuluy dijawab ku leungeun, saling salametkeun antar urang sareng urang. Hasilna tina agama teh halus pikiran maneh pot sumuhun ceuk nu bodoh kitu. Cenah eta beda paham sautak saeutik wajar da di dunya. Da cicingna jelema mah beda, lemurna beda. Ciri sabumi cara sadesa. Jawadah tutung biritna sacarana ngagaduhan budaya sewang-sewang teu aya kajabapan lintang ti saling ajenan bener kitu cek abdi oge atuh tong bujang hingga sadunya ulah di kampung abdi we dina agama unggul tos sabaraha golongan anu ieu pahamna kieu anu itu kitu barisan agama digolong-golong nih teteh silih baeudan teteh kaituna teh beda paham teh silih dalekan papangi silih balengan silih omongkeun padahal teu kudu kitu aya jelema mah urang mah nyalin ari nya mah agama dina hatena ayaan atuh datang boro pamadegan aya soal beda mengaran kumaha pot tong sanagara ieu mah sakabupaten we ngaranna Udin we kabeh da lieur gara sok aya nu nanya teh ka mana Din hor itu Udin dek aya nya ka Udin sabab Udin hajat nyunatan Udin anakna labeuh wayang nangap wayang dalangna Udin tukang suuk teh Udin ngaranna teh si nena oge ca Udin nih si nena CSI tuh lambat pisang sama dah cek abdi oge padahal ku ayana beda teh eta teh supados nyambung supaya saling bejaan kapanggih we yen cirina manusia teh anu kersa mapatahan jeung kersa dipapatahan mun teu kitu rametuk coba eta urang nepi ka disajajarkeun jeung rametuk lamun daek parasea anu saling wasiatan ta eta pikiran jernih teh keur bener mah bener we da panggihna mah kurang kampung padusunan model cepot paingan sekolot baheula yen bisa negara bakawaluya teh lamun dipingpin ku budak angon eta lemurna teh urang kampung bau lisung jauh ka bedug anggang kadulang imahna di hatepan ku haneulem ditihangan ku hajuang tihangna batu satangtung ai ulina sok di bibirit leuwih jero pisan sih si horeng ku jalma-jalma anu pinuh ku gawe hartina bau lisung sumohon sanes bau kelek sing bau lisung tong ka mana karep atau nya payunan saha ieu teh aduh meh dibere jalan tak kitu pot sabab ari kaayaan di puseur dayeuh mah geus heterogen apa aka heterogen naon geus loba-loba pendudukna loba bangsana pendudukna campur aduk pendudukna teh nya beda-beda suku beda-beda agama beda adat taieu nilih kana kaayaan dunya we kaayaan dunya ayeuna harengheng ku dedengean pajejet ku deuleuan seseueurna dina agamana atuh da doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris ngan ukur wungkul ku teori jauh kana praktek mah seueur kulan penjahat-penjahat teh ayeuna teh anu ngatasnamakeun rek nyaah ka rakyat rek nyaah ka negara padahal ka itu nama jadi hileud teh anu lemah pantes kitu pot seueur kulan aya ku kitu teh mah da tong boro make jeung organisasi tutuwuhan di dunia tutuwuhan beda hileudna bapak tani mulak peuteui pan teu jeung hileudna di mana geus peuteyan eta hileud ujug-ujug di jero peuteui ka mana jalana
Ari hileud peuteui tarangakan daun teh dan teh oge boga hileudna. Tarapat corok. Dan setiap organisasi oge sok aya oknumna. Aya wae atuh dah. Oknum pejabat seseueurna teh. Bararang saat geuning duit negara teh dihakanan. Ka kampung-kampung ge nyebar aya meraskin oge dibikeun teh kan wawuh kabarayana. Manehna gegedena. Nya. Nya eta teh nu dihana teh dah. Nah, teteh ngomong teh kumaha mun aya nu kasinggung. Ya, tong baru kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing. Bener. Nah ulah aing ngomong. Batur mah demo geuning aing mah ngomong nah ulah. Batur mah anarkis. Masih kene make etika aing mah. Bae da rakyat mah ngabogaan hak. Kedaulatan sapinuhna di tangan rakyat aya hak aing pikeun ngomong. Sabab naon? Sabab geuning aya pangabutuh maka aing deui ka aing deui. Dulutik we rupa. Nya bener ka rakyat rek hayang maneh. Bejakeun ku sia dawala lamun panggih ari sia kitu rek mimpin cucunguk, rek mimpin rakyat. Bener tah. Harianat da teh. Pengkhianat rakyat. musuh negara teh panu kitu pan. Pot latah. Pangaku kaula disalukan teh. Eta nu dicaritakeun ku maneh teh real. Kenyataan. Apa real? Oh, jalan kereta api. Real. Atuh tah mah. Oh, da real ge bener eta tak kene. Timalan wa kata-kata kaula. Tah eta teh aspirasi. Leres. Anu kudu diperhatikeun teh. Bisi hidup teu apa sejarah uwa teh baheula keur orok teh disumputkeun di kampung. Keur nagara manura aya nu ngajajah. Uwa teh hirup teh di kampung. Gitu uwa tos ngaraoskeun atuh da agan mah ulah. Kahirupan di kampung teh. Mata uwa teh sono obrolan kieu teh. Da puguh uwa teh hirup di kampung baheula. Daun. Sumuhun kulan aing ngeunahna di kampung teh. Ah tiis ceuli herang panon kulan. Nya. Ngan ukur ngupingkeun berita-berita kaayaan di puseur dayeuh. Nya da terang tina berita abdi mah komo ayeuna parantos canggih. Boh media elektronik, media cetak, internet, dunia informasi teh mah gampang pisan kapanggihna teh. Gampang ya. Nu mawe pantas pun lanceuk nyarita kitu heuda berita nyebar. Nya. Tadi dia rupina kriteria kapamimpinan kudu apal teh. Nya. Naon wae teh? Naon wae kriteria pamimpin teh dawala? Sidik, tableg, amanah, patona, make. Patona mah ulah waka eta mah keur urusan heula jeung KPK. Giring-giring eta mah. Kan lanan eta mah cenah nguruskeun sapi lanan. Leres bulan tah kitu. Ieu kaharenghengan dunya teh sakumaha nu dicaritakeun ku Cepot. Pot lain sanagara tapi sadunya ieu teh. Kajadian kitu teh. Sumuhun kula. Mung negara abdi panginten panggedena tingkat korupsi teh. Beuki dieu beuki kacau malahan ieu kiamat teh geus diambang pintu lamun diantep. Ieu teh ulah teh keur neangan solusi. Apa solusi? Apa nu sok megah sok nilang teh teh polusi. Tang mah polisi. Polisi masa kampanye politik teh mah. Ai politik mah sok ngenog itik teh mah. Aduh. Ai itek mah di mana urang leumpang hese teh make itik. Itek teh mah.
anu karek datangnya ita masuk ke garo iya karengengan dunya tetangtuna urang kudu usaha komo deui ua teh batara ai batara teh mimpin dunya pengaman dunya tak aya deui anu mimpin tilu alam nyaeta Hyang Otipati Jagatnata anu disebut Raja Triloka timalan uang pikeun ngahinarkeun kajadian-kajadian supaya ulah hareng hengteng dunya uah teh rek mentes gawe nyaeta pangnepikeun walapatra pangdugikeun walapatra akang apa walapatra naon walapatra teh walapatra teh surat layang anu sok diapungkeun lang layangan eta mah atuh surat cepot walapatra teh ieu walapatra teh kedah dugi ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru ieu teh milarian solusina supados dunya ulah dugi kariweuh teuing di mana ulah pajejer jadi uat purwanga haturanan linggih hidup teh uat terek mentes gawe panganterkeun ieu surat panganterkeun ieu walapatra nyaeta ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru iya nah Gatotkaca bujeng hingga kapurut marganing tanaga larapati kasarakeun demi kasalamatan dunya ta eta ngan ieu surat numutkeun Gandam Ramo naon Gandam Ramo teh soratan katinggalan sorak gaib sumuhun ieu surat teh ditepikeun anak kudu ku Astra Jingga putra nak Bapak Semarura Putra Pawana astagfirullahaladzim alah sia dora jore yang ngisinya we kitu luas euy duh alah entong ku abdi seueur piwarangeun ieu mah tugas gaib bot ieu surat teh kudu tepikeun ku maneh ka saha teh sieun ka saha wa ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru ka sawarga ulah astagfirullahaladzim itu akang lah doa batkan alah kusi lain ganya kusi ku dewek ampun aing ngasoakan leu keur rumah jantung engko jeung aing teh geus pohoan ini mah kumaha mun dibikeun ka Kabogo daek teh daek Asta Jingga kudu init bayana kang ulah baha nah Bawiraos putra Gatotkaca Bawiraos Gatotkaca sawiyeus putra anu bakal ngajajakeun ieu surat kudu ku Asta Jingga tapi Gatotkaca ge teu leupas dan ngalibatkeun diri nyaeta pikeun ngaping cepot lumampah ka sawarga besi aya siku siulu gelagakeun sana ngamuk ka jameta eta ngan dibatas meureun ngajajabkeun anak nepi ka kampung Medang Kamung desa Medang Kamulian tidinya mah Asta Jingga dilepas nyata naik ka luhur ka Waringin Pitu ti Waringin Pitu ka Tegaramat Kapanasan tidinya mapai-mapai tamakan situ Madira langsung ka Jonggiri Salaka tidinya baka ebreh lawang selak matangkep langsung abus ka sawarga wah perjalanan berat ya. wah rumit kan seolah-olah Ki Asta Jingga teh rek dijarahkeun ka sawarga Maniloka ka tempat suci eta tak geuning teu kudu mayar geuna di umroh boga gelar hejo ti ditu teh haji gitu belum alhamdulillah labbaik Allahumma labbaik labbaik ala syarikala kala baik
innal hamdan wa ni'matan laka wal mulk la syarikalah. Cing mabrul Amin. Mabrul kemana? Tah kitu pot sakaligus nganterkeun surat teh maneh dek dijarahkeun ka sawarga. Tiasana jalmi ngadampal sawarga teh kulan jalmi anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana. Peng deket karena rel di dia. Sisi tong ngeri tong ngeri teh nyari. Sedangkeun abdi teh jelema beulak kasanteng tunggu di parut catang di rumpak paripawasna kulan. Ceuk batur mah abdi teh jelema sompral. Itu unggah ke masjid oge abdi mah can pernah ngeusian kenceleng. Malah kalah nyokot. Rek tiasa ka sawarga kumaha jelema model abdi. Pot kan? Murah asihna pangeran. Bujeng hingga keayaan di dunia. Di mana wae keur kumaha wae maneh eling ka anjeunna bakal eling ke maneh. Leres. Syaratna ti ayeuna kudu ditobatan jeung diaku sagala rupa kasalahan. Iya. Salabarkeun ti ayeuna. Bener. Abdi unggul itu ka sawarga teh. Salabarkeun. Pamerdih maneh naon? Upami leres abdi di piwarang masawi wes pun adi dibantun si dawala. Tawajeng bahan. Bisa teu naon. Tawajeng bahan. Malah Gatot Kaca garek nganter ka kampung Bedang Kabubung. Tawajeng bahan. Moal dugi ka sawargana. Dijajak. Teu bisa kudu asta jiga jeung dawala. Dijajak. Lah ampun. Kirip. Hayang geura panggih jeung widadari dek mah. Rek di kumaha eta teh. Heeh. Mun panggih. Ai widadari aya du jiga si Agnes. Aya. Aya wae. Kumaha. Leuwih. Kumplit leuwih bidadari mah. Aya nu jiga si Omas. Ke lamun aya widadari jiga Omas peker sia. Atau widadari jiga si Eni. Bener teh nih. Tah kitu Gatot Kaca. Jadi putra mah jajab salametkeun. Lumampahna asta jingga. Lumampahna ki dawala. Ngajogjog sawarga maneh lokal. Ya. Kang. Heung aing mah gandeng rek ka sawarga eta duh. Akang aduh si Akang bisa jadi haji. Ngan aing ngeunahna mun balik diri itu dek cara jadi haji cara bahentis. Kos bantis jadi boga Cara gelar. Kang Oman si Dodadi. Darah paha Benar. Sidoradi. Kos Haji Pepen. Ah ngaran oge jigana genti ah. Naon Kang mun gelar haji. Haji Saipul. Alus Haji Saipul. Saipul Muin. Tah ieu suratna wayahna cepot. Amanat ti kaula ieu surat ulah wani-wani pindah tina leungeun maneh ka leungeun batur sahinga kahyang otipati jagatna. Dah. Cenah meureun di jalan bisa aya nu cikan nempo ulah maneh cin pageuh pamadegan. Awas. Kade Titipan teteh. pantos teh nya cek Wow, cek Kang. dina eta surat teh cek unggul duh Alah. Benghar. miliaran. Bisa jadi teteh. Ulah wani-wani ningali maneh kana ieu surat. Komo Kade sing tahan ku gogoda besi di jalan aya nu rek nempo nu ngolo kade. sing pageuh pamadegan bos. Mi HP. Tak kitu mi HP sisir jeung minyak. Kade teteh. Kade kan celoman leungeun. Mi HP pikir jeung niat. Kade ka angsonan deungeun. Deungeunna. Jeung halus puisina euy. Bodoh. Buah sawo, buah nangka,
buah nanas jeung buah salak naon sina maksudna itulah nama buah-buahan kudu disebutkeun mari rujak dong halus Kang sakitu tarima bot pindah bot pindah dia pindah bot pindah marek wong Wiswano undang aja marek wong Wiswano ini rangalih pinara mun dina hate maneh ragu-ragu ulah waka init kalian bisa cangcaya mang mau ulah mang bot sang saya mau ulah sang saya buleudkeun tekad bener sing buleud ulah mana kumaha siap bulan sanggup mangga bulan jing mang masih kapegang sanggup dina jeung hareupan rupa-rupa cocoba sanggup dina jeung hareupan hese capek susah payah di perjalanan jam 5 teh sare kene sabab ieu teh ngabutuhkeun kedewasaan dewasa pikiranana dewasa ilmuna jeung sajabana siap bulan kalibra teh sarena percaya diri maneh sumuhun mangga bulan geus teu cangcaya hate parantos siap bulan geus gemelang aya keneh naon panginten di jalan teh seueur nu isalan di Gatot Kaca geus aya bekalna aya bot aya bade ayeuna dikabdikeun engke di jalan ke di jalan bisa bisa enjoy ya di mobil banyak payunan Gusti Batara bisa sakitu bot brak mangkaning eta abdi mah anu jadi reuwas makulah naon semun pan sawarga teh pitempateun jelema anu wah jalma anu bersih suci bersih iman tak asa teu pede keneh bulan ngeureuyeun di jalan pikiran kurang enjoy sae ulah ditampi atuh ya nya serat teh kange hyang otipati jagatnata Batara Guru mangga sakali deui bisi aya nu nginjem atawa hayang nempo di jalan kumaha cek maneh teh moal ada bisa murah geleuna naon saha bae sanajan bapak maneh kulawarga maneh hayang ningali eta surat ulah akang ge ulah noong teh kecuali pamimpin artos mungkin teh abdi ulah nah si eta mah amanah kecuali tidak ada no way upamana masihan beas kumaha tarima we bawa tarima beas nama tapi palain ningali surat entong surat nama sakuah kaje nyokot teh ti gudang kaula tuh dek butuh sabaraha ton ulah di PHP-keun ka Pandi sok taranpi sae urang sumuhun kulan abdi bade dijajab geuning abdi diajak ieu barengan da ulah sampang bejaankeun di jalan bisi lanceuk maneh plin-plan sampeur bantis bisi oncomeos bisi plin-plan bener si tepuguh pamandegan bisi tepuguh pamandegan awas maneh masuk lemah menta geuning sok sumpang-simpang bener mangga diestopkeun ku abdi kula mudah-mudahan siapa mulut giruran siapa rejer kanan sing inget yen jalan ka sawarga mah rumit rumpil kudu ngaliwatan hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak kudu kasorang hartina anjeun kudu tawakal di jalan eta siap kula sok ayeuna ulah ayeuna jik ini permios atuh ulah naon ayo euy hayo siap saacana abdi mios abdi teh hayang nguping heula pangahampura teu jadi bapak bilih abdi tumpak caringin di buruan teu kuat nandangan proses bener eta abdi teh hoyong dihampura heula ku bapak tina sagala dosa perdosaan bapak sedih lain ceurik bapak lain ceurik aing mah ceurik
ngadenge kitu meureun Itu Pak doana abdi Pak jawih ti naon pangdoa dewek ari sagigireun ilaing pek cing tawakal aja ya akang sing mandiri teh maokeun kajujuran tah di dieu ieu teh hiji panyeuseuh keur ilaing nya peluang pikeun ngaronjatkeun harkat darajat si laing salaku pawongan bener diajar mandiri supaya jadi insan anu berkualitas sabab engke negara kahareupna jeung ayeuna teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas anu handal sedangkeun pan abdi teh jelema anu teu sakola eta deui panginitan teh tina kabodohan nya eta supaya lamun si laing rumah sabodo ilmu bakal dararatang supaya jadi jelema mikir peh jang sing tawakal tah aya kitu mah tos aya doa teh sepuh jadi abdi dihapunten ku bapa heuk dihampura aja saurkeun ka ema Bang Blas pasti inung si laing bakal ngahampura bakal tahajud gerak teh nya ngarestuan nuhun bapak nanging sajabina teh kitu halangan rintangan teh bakal aya tangtu nya gogoda tuh keur manusia di mana ngahonta cita-cita naon rupaha perjuangan teh kudu aya pengorbanan tak eta segala rupa ge dah dina eta pengorbananana boh tanaga pikiran heeh ulah nepi ka nimulkeun karugian ka abdi boh ka kulawarga abdi cing naon atuh ti bapa bakal kange abdi cik rek makalan naon mekelan naon Pak cing saperti bantis ka abdi mekelan kerjaan di jalan Pak Oman Silodadi di komo Kang Onang atuh cenah mekelan duogan kalapa hejo kakang deh rib-rib ban ku rib-rib ori teh can bahehon mahanan buah ngan rasak kemudian anu karek pentil kene oke guys asa dikirim kulit abdi teh nyuhunkeun bekal we ti bapa naon sakirana anu bakal mangpaat ka abdi duaan jeung sidawala manfaat dunyana boy tah atuh lamun kitu mah jang sok dewek dek mekelan ka si laing dah pek tah naon buuk dewek dudut dua lamar keur si laing hiji keur sidawala hiji eta aya eta rambut bapak kudu didudut heeh salamar sewang para lunteuing bapak teu kumawantun abdi bieu panci keneh minta dihampura ayeuna abdi kudu cubuk cabak kana masta ka bapa haram Pak pamari doraka moal Pak sieun sok jang ali mah ngajebak teh teu wararantun sok atuh ku si lain jang dawala naon Pak dudut buuk dewek dua lamar ngajebak montong dawala tong lamun heueuh oge teu ngajebak antep ku mau sigana kumanehna tidak salamar ge eta mah ngajebak supaya urang duaan teh supaya jadi jelema doraka ulah manya bapak ka anak itu biheung teuing bapana goreng hate kira aku rek ngusrukeun nah si kurang ajar ku bapak we dudutnya manya ka anak sok jang pek pilih ku sia sok salah saurang kanya ulah dawala luaskeun sing aku kalanceuk ieu dengekeun ku sia mensetan oge lamun kolot teu damang ti dieu tina sampean tah tapi kana tak-tak ka dieu batasna ge kana tak-tak ieu mah ulah disabak sia nu meretikeun manenan doraka karena masyarakat kurang-kurangna kolot hampuraan cilaka lapur teh hampuraan pikiranna teh ponok sia teh mah nya teuing dua Pak dua tong leuwih ti dua dah ieu sok tuna dina gugusi si lain selapkeun ya dan lain-lain bapak aing mah naon maksudna betul mamere roti batur menyelapkeun teh cek aduh cek dapat sekian juta goreng-goreng dan duit kontan atau ATM ieu mah kalah heuh diselapkeun dina gugusi heuh
naon manfaatna kumangke nah ke engke si lain bakal mangih keanehan-keanehan anu luar biasa keajaiban teh ke sok hiji deui keur si cepot durana panjang mun bisa mah da kabeh we si eta mah sok ya sok mi HP we di silaing iya selapkeun heuh di silaing kumaha lamun meulit keun lak-lakan teu menang di PHP-keun sok batur mah duit naon bakal teh hayo bekeun jeung macam teh selapkeun dina gugusi na gugusi na dompet na gugusi kumaha rasana cing tah engke teh manfaat engke ge bakal nyaho si lain kege di luar jangkauan urang salaku manusia engke ge bakal kaciri bakal kapanggih bakal nyaho si lain kanehan ai juragan anom di mana aya Pak ngaping di awang-awang nuhun atuh ai kitu mah sakitu doa ti dewek aya di sigigireun ira lain kada cing tawakal jang umat ulah lepas tina etika hirup eta kalau cing bisa pindah cai pindah tampian hartina si lain kudu bisa adaptasi jeung apresiasi hatur nuhun Pak geuning bapak urang teh nya apal kana basa-basa nu kitu nya sopan santun ramah tamah DP handap asor ulah tinggalin eta pake ku ulah jauh jika mana-mana ge salamet jak jigjak didoakeun pangdoa dewek adi sagigereun ari lain ada eta kolotela ngan karasa euy kanya bapak wah gede kang mah tapi kanya nanti anu kursi mat mare buuk ada mare tanah mah teu boga tuh batur mah deposito ka anak teh naon nya moran acan we lah acan kablog di mana itu sok teh hiburan kieu aing teh da kumaha maparerkeun we sieun stres sing loba hiburan we urang mah ai loba kabingung mah lapangan kerja sempit wah kesempit ayeuna mah kula ekonomi awut-awut ya apung-apungan apung-apung bebelieun teh apung-apungan bebelieun mararaha bener pangabutuh nyedak di imah nyedak tuntutan di keluarga terus-terusan jadi tentara pamajikan hayang diri bonding pamajikan yang diri bonding can anak teh ada teh anu kolot anu ngora yang dikreul lain rupa-rupa kayang nanya pagelis anak nu cika hayang mio nu cika nu kadua hayang komputer amuing eta tuntutan nepi ka kitu aya nu nu katilu hayang laptop Allah canu awewe naon teh kahayangna cita-citana hayang jadi hostess alus luhur ai hostess naon aing teu ngarti pejabat tinggi teh pejabat tinggi bukan teh ketua DPR ari usaha nganukur kieu jeung kieu aing aya hasil aya henteu pan da geuningan batu menta ka batur teh aing menta mah asa dijajah geuninnya atuh nya jeung era we asa nyentug kana hate ai dipenta teh asa dijajah urukan teh dina marena ge teu ridho teh nya tapi lamun teu mere beutingna ku aing digarong beutingna digalaksak cenah rezeki teh ladang tinu kitu we nu dihakanan teh geus panaseun we beuteung lainnya tapi parendene kitu da puguh kumaha atuh aing kudu hasil poe itu ku pangabutuh atuh
rek pikir ku maneh karasa ayo bapak kabutung mah sok rada poek pikir kieu teh mapan pamajikan teh bosen dua nana minta diserahkeun oh ayeuna teh dicabut ku mitoha aing ari geus aku diparahan boga salaki teh sia teh kanu kabega tingalikeun bulan hareup mitoha aing aduh di kumaha teh temok ku aing keur heuai dabongana pamajikan aing magarek didudut eta teh ngeunahan ku mitoha teh atawa pamajikan aing paehan heula bikeun ka mitoha ulah kitu urus cenah eta ngambek terus-terusan mitoha gelut aing jeung mitoha teh naon nepi ka kitu tah mah marukana pati-pati paeh oge aing teh naon aing geus gelut jeung mitoha mah oh teu pan geuning jelema teh aya bosenna nya hirupna teh abong kena aing teh mayar goblok sia cek tuluy kukulutus payunganana dan orang kehujana kumaha nulunganana kanula ayang di mana lamun aing ngagrup yen banyak alusnya nya wah bro loba nu manggil da ngariga nama geus pas gini geus pas di patokanana nganjing butuh teu pas teh jeung pangabutuh hayu buru-buru tuturkeun aing gaduh tak gendong kemana-mana alah lain kemana-mana dengan membawa budak we atuh ngari aing kudu membawa ucing lain mun urang mah bikeun ka indungna pan indungna teh maot namanya nguping maut nah kunaon maut mah ngaramet nah ngaramet make teu jeung maut make celana jero nah wake maut bobogaanana ku lentah aya 17 mah mun nyepot digemrong lentah heeh marukana gudang tarasi meureun ketempor teh kembu murukan sale eta lentah tina sagede-gede rokok nepi ka sagede-gede inung suku meureun pamajikan aing teh beakeun getih jadi we leuleus nya pasti atuh ai loba-loba digotong ti sawah teh dimandian ku aing naon panyakitna cik nya pariksa ai breh teh dina bobogaanana nepi ka ringuy nepi ka nyocok lentah meni aya 17na muing paingan ampun nah atuh pajikan ceplok ke ku aing didudutan babari da geus mararontok tepati nyepot teuing meureun eta nu ka 18 nama hese teh didudut teh da begang kene wah digunting ku aing ai jerit teh pamajikan ngambek kumaha jeritna teh lain lentah eta mah anjing ai sia teu apa kawas nu teu wau alah padahal ngaminggu ge katempo teh pancak dirongokan eta ku sarimag jeung lentah nya beda rada geunteus saeutik sarimag teh lanyedna heeh da geus boga anak opat abah naon ya ari emak teh ka mana abah nanyakeun indungna aya pan maot baheula ai maot teh naon maot teh dicana ku Allah
Oh jadi Allah bogoheun ka emak. Sia mah Oh udah supir elap. Allah teh nu nyiptakeun urang anu ngajadikeun indung maneh anu ngajadikeun maneh Allah teh. heeh ngajadikeun kaum muslimin wal muslimat Ngajadikeun mina aidin pananjeuna. heeh Allah teh. heeh Heuh atuh urang ka Allah yeuh ah. dek naon sia teh Urang ka emak. engke ge katuturkeun ku aing ku maneh Sarea ge bakal. engke ge katuturkeun Abah, naon mending urang ka emak urang ngenong di emak meureun Allah mah pan beunghar. Aduh, rek barang peda. ampun emangna Allah teh supir elep nah sia teh kabina-bina teuing Ada budak. Abah, aya Allah lega sawahna. aduh ampun lain lega deui kabeh ge nu kagunganana teh ayeuna Disarwakeun jeung Atuh urang minta beas atuh. tobat Ada budak atuh. Barokan aya di kieuna meureun. nu matak maneh cing bener ge ulah nurutan bapa maneh ke bakal ka sawarga Allah bakal nikmat Hai di sawarga aya balong Abah. Ujang aya nguseup. Ulah disarwakeun jeung di abong dunya. pikiran anak-anak Ada budak kapuraeun. Ngomong kege katuturkeun ku urang bakal maot sarara oge Urang teh heeh atuh meureun ujang teh kudu kumaha lamun hayang maot hayang sampurna teh. kudu daek ngaji ngaji, rek salat, salat ibadah. Ai salat teh kumaha wah? heuke urang tanyakeun heula ka kiai da aing oge teu apal Mana lagi sekali-kali aja. heeh Kapok. kapok aing ngabareta oge salat teh dicarekan Nah, wake jeung kapok. Ayo salat. aing teh hayang guguru salat yuk cenah tuturkeun ceuk guru teh Kayak gitu. ai perbah awe salam ditemalan ku aing Waduh. ceuk guru teh assalamualaikum warahmatullahi aing teh tukang teh waalaikumsalam Disangka. sugan teh moal ngambek Ya heueuh atuh. Heeh. Betok ditemalan. ai perbah ruku soek calanana teh sampingna Sampingna, sarungna. pan geuning teu make kolor salatna teh guru teh Jarang make kolor. Allahu Akbar barawak teh meuni katempo kabeh Aduh. bobogaan eta Heeh. imam Kumaha teh? aing pan kaget decan nyaho salat Heeh. ceuk aing teh alah meuni gede alah meuni hideung Heeh. eta guru aing meureun bakat tingku amak Amak keur salat oge ngomong hideung oge ciptaan Allahu Akbar Aduh, eta kudu ditemalan. make nejeh ka aing aing sugan aing salat teh kudu nejeh deui aing ka tukang dur teh di masjid garelut oh alah Kabayang nepi ka paburanta kabayangkeun di masjid gelut. aing gara-garana nepi ka diusir nepi ka dikakat na masjid Lain tempat ibadah, tempat karaman gitu. Abah, naon nu mata kudu daek ngaji ge kitu tah. Ulah awam teuing kana agama. Ulah awam teh kana agama teh. Cing apa kana huruf hijaiyah. huruf hijaiyah teh Alif ba ta sa nu kitu Ramalip keur ngagambang. ari alif teh bisa dibaca a i u lamun hayang jadi a teh dijabar. lamun hayang jadi i dijateng Naon atuh dari urusan hayang jadi u di kaltim lain urusan Ah, provinsi. belegu bapak teh. Heeh, eta awam. Sok ku abah bacana ku ujang etanana. sok atuh Ejahna sok. Alif jabar A, alif JRI, alif PSU. Sok. a i u Tah kitu. Tak kitu bener. oh gitu Heeh, aya abah bisa aja heeh. Lamun hayang jadian make nun dihareup. kumaha contohna Alif nun mati jabar an. halus tah Lain alus. alif nun mati katabrak Naon
dan nun metara ulin ke jalan atuh pugu nun meminang ulin ke jalan geuningan bebeja heula ka indungna teh ma nun bae nun bade ameng ke jalan nun neng menurut nur eta mah lain nun heeh atawa ditangwin alif tangwin jabaran alif tangwin jrin alif tangwin psun anterkeun aninun aninun mun bodoh pisan B jabar ba B jrb B psu bakaka babi bu belengong jauh-jauh karena bakakak nah anak-anak tapi ngeunah aing dicarekan ku anak ku anak pada kitu ngeunah abah dicarekan ku anak ngeunah heuh ke dipaehan atuh langkung raos kitu mah pieulaan aya paehan budak kitu heeh ai budak nepi ka sepeun deui kitu teh B tangwin jabar ban B tangwin jrbin B tangwin ps bun bantingkeun ban bin bun kumaha maneh we atuh abah naon hayang disunatan abah duh oke geus boga duit kabit ngana disunatan mah lain ku duit ku peso kudu diburuhan nu ngeureutna teh teh ku abah keureutna teu becus diajar enggak mau kenapa aduh eta ku saruana maksud lo keuleuh aing mah ka maneh teh jadi mengalunyak budak eueuh tuladeun anak hirup teh eueuh turutaneun anak ngan ngabegal we jeung ngabegal dibuat marukana moal doraka anu kitu teh sedih naik da jeung nyana deui atuh jeung ngabegal mah abah kieu usaha mah ye kumaha ini ke tempat parkir motor turun nyokot hiji oh eta mah teu haram henteu teh mah ngan digebugan wungkul alah ngabodor anak aing halus budak teh geus anak-anakan geus aya senian heeh halus mending dagang kangkung abah halus sabeungkeut saperak oh ini mah mahal 2.500 batina saperak 2 perak kumpulkeun sok 3 juta beungkeut we sabaraha sapoe ku abah geus 3 juta perak lamun payu mah dedet we atuh paksa ka jelema jual paksa nu teu meuli dagor jeung tibatan ngabegal mah doraka teh tapi dabul teu payu wae dahar ku sorangan sugan we atuh asam urat kaituna aya asam urat teh jang beunghar oh insyaallah atuh aya kitu mah heeh bah naon alah naon sia teh alah-alahan abah buru-buru bah naon hayang motor abah cucungik sia coba lain-lain nepi ka lahuta emangna motor teh barang murah buru-buru abah murukan roti gablek duit di mana aing bang iridit bah teu gablek uang muka buru-buru abah mau ke setoran saya teh kumaha teh abah buru-buru abah aya naon soran naon tah naon teh sia murucut kita tadi aing hayang motor teh budak teh hayang modal meureunnya si goblok nah atuh nyebut ngiridit sia teh bete ieu beuteung uing ngiridit abah nyalingit goblok be nepi ka kitu-kitu anak-anakan abah naon tahu naon nu bau ya tahu campur jeung tai maneh lain tahu buruk lain tahu naon atuh tahun tu maneh coba jadi mengalunyak budak di mananya walungan anu jero
Ade di Lebak sebelah kidul. nyaan aya dinya Ayar. aing dek ngojay Ngojek ngojek. teuleum aing 3 jam mah nya Bari mau budak. heeh nya terek maehan budak ya oge Montong neraka bari dak ya. ieu tongong aing kapodolan Oh bawa ke cai kayak itu kan bae. ya Dah, Ba, naon Akang itu di sauran hari-hari wae. jauh kene sawarga ceuy Wah, tepi ka tu akang. Karek ke lebih ka mana deh. perjalanan ka sawarga luar biasa rumitna mimiti keanehan geus karasa ti ayeuna Oh, ti ayeuna kan. dibekelan buuk ku bapa teh teu capek teu lapar teu hanaang Oh, gitu. Eta geuning. wah luar biasa Aya barokahna geuning eta ti kolot mah. luar biasa ieu pengaruh kolot Oh, mata kolot kudu sumujud gitu. lah naon geus karasa keanehan Keajaiban. ai siring hanaang teu henteu lapar henteu ka eta Teu karasa haus. bapa urang teh nepi ka perbah dinya da urang teh teh proses ka sawarga teh nepi ka kieu ieu ieu teh karek saparapat teh acan Acan. Yang dihayang ngarokok. proses anu model kieu teh jangan ngaliwatan jonggiri salaka Nah, eta. wah tempat anu tiis luar biasa Eta nu berat tuh. mudah-mudahan lancar Mudah-mudahan we Kang. Ya naon-naon. jelema anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana deuleu nu bisa nincak sawarga Teu sagawayah manusia. sugane atuh urangnya kahareupna mah jadi jalma anu mabrul Abronya. Amin. Cari kopi-kopi, cari-cari Mang Adam, eta geningan, mila alat mual. Kayak namanya acoy, hanut. naon luar biasa romantika kehidupan alam dunia Oh, nu ka sorang gua Kangnya Kang. pasang surutna dunia Bener naik moduna dunya teh mah. paingan eta euy salah sahiji katerangan Kumaha ayat-ayat pangeran Laras. kumaha unikna Cing kumaha unik. unikna eta ayat naon yen ieu dunya teh ruksakna ku leungeun-leungeun manusia boh di daratan di lautan Ku polah-polah jelema nya Kang. sagalak-galakna ge maung bayangkeun ku sileing nu dihakan ngan ukur semet daging Daging. tapi jelema euy Kumaha jelema Kang? bebetian dihakan Membuahan. dan daunan diremus Membuahan beak. bubuahan pon kitu deui lauk domba hayam Ayam. rakus deuleu Cangkerek di dar. eta nu kacida mah aspal jeung semen Lebih ka beak deuleu mah. tah eta leuwihna teh euy Aya kelebihan. Digagetan we tuluy mah. matak sampurnana jelema teh kitu Ler sampurna lamun jahat leuwih ti sato lebih ti satu. Eta bener oge teu kapalang leuwih di ti sato satu. Leuwih. Eta tah kaleuwihan. aya we kaituna sampurna dina jeroning sampurna artina bisa nyampurnakeunana insan kamil mukamil kaituna euy Eta teh. ieu tahapan ilmu ieu heuh nyata kitu tah eta perjalanan ka sawarga ngan jigana dina praktekna mah euy moal kuat Wah kuat kumaha. apan aya doa ti kolot Nyiapan doa. dibekelan ongkoh Mata lumatak ulah mang deui ulah ragu-ragu deui dina nyeng hareupan sagarupa pasoalan anu sakirana bakal ngabatalkeun kana perjuangan ulah cangcaya teh. oh deui ku kitu teh mah duh Sorana wanita cep. nya pihujaneun gitu Nah, dah rodo atuh. halodo deui euy Rodo. Sorana. manusia
naon teh? Di mana? suka teuing mun urang mareret atuh Mun bejaan gawir gitu. Iya teu neuleuh. nyaho mun di lawang Mun leuwang dewek ti keburu sana gawir. Doh. Beuteung mending ngadaradad. Pasti teteh Untung eueuh waduk. moal aya dirinya mah Aya sorak naon beuteung nya ah. pika keungeun Manusia. Bancet teh. Nah tarik-tarik teuing bancet. Bancet mah make pengeras. pakai sensitif Eta bangkong korodok aya bontong ieu teh. Nu hejo teh geuning. Bangkong catang. bangkong rek dalang Ulah kaget manusia. Ayaku kabeneran poe ieu aing aya milik. Aya manusia aneh-aneh teuing. Rurupaan jiga receh. Eta anu tukang pon kitu deui. Karunya eta malaikat geus dina tak-takna. Nganung harti asup kaya tempat bakal jadi mangsa kula. Hei manusia. Geura samad inung bapa. Tungkul kana juku tangga kasadapan. Lamun maneh hayang salamet, hayang hirup langgeng kudu mayar ka kula. Hei manusia. Eta naonana? Tong dilele we sia. Kumaha lamun nyeureud? Amekeun ke. Wah, beres. Gusti, Loh, teu sangka urang anyog jeung kebon cikur. loh. Hihi kebon cikur cenah euy. Ye, kucap iceup geuning. La ilaha illallah makhluk teh geuning. Aduh, jin kafir jigana. Gimana tai garing? Maneh jin kafir mah. Eta ku araraneh bebeungetan. Araraneh teuing ieu dunya aduh. Loh, Asa teu umum eta bebeungetan nepi ka kitu. Sugana tai garing. lain buatan Allah. Rarasana teh KCP mulai ya. Pada manehna leuwih ti akang. Kade ulah diheureuyan kade Kade nu kitu. bisi nyiwit. Bisi ngetrap. Aya nu kitu aya ngaranan. Ya aya atuh naon ngaranna? Sarua. Alien nya. Nah, alien jauh-jauh teh sarua jeung sileing bisa ngomong bisa nyambung. Alien mah. Ai kadaharanana sarua jeung aing. Atawa sarua jeung lau kroto. Ai di dinya naon? Aing mah kadaharanana atuh ngamena aing ngapindang baneng. Aduh, bilang badan. Berkualitas bergizi aing mah sangu nu pulen. Unuh bulan jeung gorengan. Sia mah paling oge ti kotok. Lain tengah hina akang menilai. Alus perkiraan. Kabatur teh bener. Halus perkiraan anaknya. Putih kotor. Padahal tai muning. Mun manehna teh muning garing. Bisa jadi. Daun maneh ka kananana bejakeun aing make jopulen. Jokulan. Lamun dina kendaraan mah aing metreuk. Beres. Aing kuring sia mah teu gableng mobil. Ayang nyeri kan. Lamun dina imah dewek mah hotel. Hotel. Ari aing pacilingan. Aduh. Setan. Aduh, aing nyeri ku batur mung. Lamun dina baju aing mah jas. Aduh. Ari aing teu gableng baju. Nia jadi make aing mah mau. Ngalawan. Hei. Ngaranna saha sampean? Tah ngaran maneh tah. Mau dibejakeun sieun di puasaan. Aceng nang dah tuh. Ulah akang mah cantik bisa dipelet. Aya teh tukang Kata sieun dipelet. Emangna aing teh bogoh ka sia. kebenangan diri.
aing boga gerayu lipan setip gede teh Doh, keur naon galinggem. eta beungeut beureum kitu abis sakemar duanana beureuman anu hiji deui non teh heeh Oh, galinggem deh. ku naon lipan setip ngantina galinggem Luntur. Atawa duling dem. bisa dihakan da percis ramutan can usum ramutan mah maneh abus kata patia dina harti yakin maneh kudu jadi mangsa kula boga duit sabaraha nya tak kuring mah teu boga eta sia dina saku naon Udah eta aya amplop kaciri eta tuh akan. kadek lalapkeun Lalapkeun, leuwih nolol atuh. montong diasupkeun deui sia ka dieu keun buka aing ge nyaho sia cek katanya Aduh, eta apalan buta. cek naon cek cok datan nira tangga deman oh iya datan nira tangga deman pakulingan rana pakulingan rana alah nuhun agan abdi teh muni tos hayang kiih hayang naonna bieu untung aya agan Duh, datang jeger ieu percaya kan dia. tah araheun mah ieu tah aya tah boga duit hayang duit sabaraha Dah, dirinya. saha maneh satya Jutaan dirinya mah. saha maneh penggawa ngaran kaula kerincing wesi Iya. saha kikirincingan kerincing wesi kancing jaya kancing cetet si anjing ngabala rodor eueuh kancingan Gila kancing jaya badalungan badalohor Allahu akbar Allahu akbar Halus nyambung. Halus nyambung. ngaran sampean badalungan Surya Pringga Surya 16 mending jaru bajega Nya. ai mana nu tukang gentong atau minak jinggo badalungan sampean Surya Pringga Bayu Putu Bima Putra Bima Ungjila ilaika wa ma ungjila min qabli Puas. Ya. Eta tuh. tong kemana karep atuh ngomong teh Dari tahu. nah can nepi kana wabillahi roti apaleun Ayang apalin kan. pan ka itu teh hum yukinun Duh. apaleun kungsi ngaji mun teh jelema teh Pasti teh. Bima Putra Arimbi Suta Arimbi Randa Cekek. naon sia Teke. naon teh Kita payun. dora kumakan bieu naon sia oh anu be ieu Arimi Ratu Lain. heuh Lain. maneh mah jangan sok itu Jauh-jauh atuh lain. sok sia ngomong naon cuman Arimi Gagah Lain. Gemas lain. Lain gitu tada. sok sia ngomong naon Arimi Sakti Lain. alah ai maneh teh wah Lah kadeng. Lain gitu lah kadeng. sok sia ngomong naon Arimi Mandraguna Lain. Jauh-jauh. ai maneh Lain. Arimi Panggagahna Lain. bebas ya tuh kasih itu tuh Aduh sebut bebalap. Dari amak aura. Uyuh.
kudunungannya dicarekan puas. ngadukung puas Sia deui mun ngadukung ka aing teh. Da wala. Oh pisan bela ka aing teh. Ni era aing kudunungan. ka era aya Lamun sampean rek ngaganggu ieu dua jelema ieu. Dina harti hayang saling kareupan jeung kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtam Managara ngarti sampean. Ya. Sampean lamun ngaganggu kaula. Dina harti hayang saling hareupan yang jeung kaula salaku lurah Pagaden. lurah Tamtama Mana we ngomong teh. lurah Tamtama lurah Pagaden Apa kan wani marang aku sadaya? Ora wani dening apa kulanang kulanang. Ora iwelang. Lain pikagileun dununganana ngomong teh. Eta uyuhan daek boga pawongan kitu da. uyuhan daek kagajina untung sabar dudungan Daek aing mengukut pawongan kitu asa parabna we tai. bagi pergi Awas yak wae. Tingalikeun ku aing mah sia. lain kakak nganggap naon Tingalikeun naon goblok. Ngancam sia teh aing. lain nganggap naon kakak Dibongohan keur hees ku aing. Da sia teh aya heesna. Dek di kumaha bool sia diurekkan ku aing. wah Geus rada jegro dikait kenyang bedopan ka kait. Tentong. Ya. Anjing. kita ngapurusut buat seseiten duduk jeung pejit Naon sia teh? Urek Gusti ngait kana pujit di jero. Iraha. Alah si tutungan jamna kitu. aduh asanya we Kana tuh pirang ngalaan urek nina bool. Kumaha euy? Talikeun kana tongong truk. Tuluy ke truk digas ku supirna. Jadi tah pan ka bedol maneh ka gusur. Pejit nangan keluar. beri asanya Moga-moga Gusti ulah kaalaman bae. ulah ka Atawa hayang lesot mah naik kana tangga kalapa. Ta urek anu amay-amayanana talikeun kana barang bang. benar Tuluy. Tuluy ngagajreng ti luhur. muat ini Pan ka bedol pujitna teh kaluar nu ngagantung teh pujitna wungkul. Astagfirullahaladzim. beri asanya Atawa ngakan karbit. benar banjur ku cai Lu nginum. Pan ngagolotrok. Sunut tina sungut. Pan ngabeledug mung serat. Pijil jeung pejitna di jero teh kosong we. Cah. tinggal Anjing. aya kasieun ngelalinu mata kelalinu sama kelan Badalungan Gatot Kaca Gatot Subroto maju kurang ajar buktikan ayo orang jawab ya kembang wah kuat jelema luar biasa woi kulungkang kolongkong hebat montong sudah datang
air kagok gelut jeung gede pantuan aing kade akang bertemu nih ngejo ngajaga buah anak aing nu leungit inget baheula benerja leungit genetik irungna di depan aing mah kieu belenu dari teh irungna teh karek nengtet buah-buah ieu buah-buah ieu anak aing kade atuh bisi tuan lamun heuh teh mah pangih deui aing jeung anak bari jeung kayaan rek gelut nah kumaha riwayatna naon teh Oke ngomong gitu pangna langit budak pamajikan uing teh ngajuru ngajuru heeh sasar tak budak geus 3 tahun teh leungit tak irungna teh panurun ka aing kieu ngan anak aing marada nyolotot tah model kitu ngan karek nengtet diteteangan ka itu ka dieu kapangi dina got Allah lagu geus maot Allah di ruang buah maneh hirup deui anak aing naon maksudna teh jika anak aing nu modar maneh ngaranna saha Agnes Monica lain lamun kitu mah lain jauh sika ningali naon bukakeun bujur lanan da aya tanda anak aing mah dina bujurna cing hayang nyaho tingali kali heula di kuburan dikubur heuh modar anak sia lain aing kitu heuh panginten atuh pami kitu mah tadina mah ku aing teh dikukut maneh teh geus dikukut dek diracun woi ya Sampai kumaha sia hampan aduh woi ini kaos kocan kayak ngai ngepotong tuh urina gitu teh woi anjing nah kitunya lah ya woi ya marukana kumaha pakai maco lo itu kade mendiri nek kali dia atuh tah jadinya jam mendiri nek japan anjing sia teh cici ka mana bieu goblok kunaon aya naon pokok lalaki aya naon atuh gay sia gay goblok aduh setan alah ampun ya lo sia modar sia puas ya karena gorong-gorong katanya panuju sia karena gawir tuh alah tulungan ya leungeun aku gupai cenah panggih moda iya awas wes wah
lincah gitu sih goblok. Jeung lingas. Ayo usik ya. Usik. Musik Kapengkek sia hawa angin sia ayat. Dah kade. Baru kana benang we. Keburu kan. Aduh. Bisa aduh. Bisa ngagilakna. So, kaleret. Aduh. Ih menilinga si anjing. Cok sia. Woi, Lela goblok. Naon tah? Beungeut aing ngana tai muni ngala. Akan. Ya. Hanya pika gede heujeul mah teh ya. Jangan. Marukana woi. Pek anjing pek. Setan deh. Ya. Nafsu teuing teh anjing. Nafsu teuing teh. Geuleuh euy. Lebih kaleles. Liur aing ieu. Pasti nyai. Begini beak teragana kan. Yo, sia udang. Kumpul ke taraga heula tuh. Kade. Maksakeun maneh teh. Tuh. Beak taraga. Aduh. Haji. Bejakeun sia ka Abmah. Kade ngumpulkeun teh. Dia bongohna teh. Aduh. Api-api teh. Aduh. Kumpul ke taraga teh. Ada keren beak. Puas anjing. Montong ditulungan anjing. Hop segerap purna dewa Endahkan nafsu kagila-gila ya nafsu kagila-gila ya
silan paingan kiri giri hartina gunung Lusi cacing Paingan. paingan nyata teu sangka sarembuk sabarang nyamuk iya ge rasakeun sia lajeng wae Raja Bega dah iya ge meremkeun panonna rep sidakep sina kutungal mata di babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa iya ge ngedalakan kesakten lir malam tumraping api doh saksi dohing mah teu sakacaping nyata hence nyaeta ngajadikeun angin barat taliwawang iya ge aya angin puting baliung muter turta Gatot Kaca kasapu ku angin kejadian anak Gatot Kaca kasapu ku angin doh iya ge anehna teh asta jiga dawala mantep agan astagfirullahaladzim eta angin sakilatuan angin puting baliung agan Selamat agan. agan biong di berang-berang gimana kumaha nasib geus kieu ye junungan moal teu disiram aneh di wae anehna ieu percaya monya Gatot Kaca kasapu ku angin ari aing henteu duaan eta Ayo tengarti. kajaiban ti kolot teh mah tah ieu anehna teh deui bayangkeun ku sia paingan ceuk bapa baka mangih keanehan-keanehan anu luar biasa ke di jalan bukti di kolot urang teh lain jelema sama nya maca kolot ti kajauhan mah ayeuna katempo nya geuning Semar teh euy oh lain jelema sawanea atuh iya awas hati-hati musuh hebat mana teu kasapu ku angin aing teh tidak muntang karena sada gori iya penastik kersah yang tumampara iya ge Astra jingga oge kaget ku ayana ieu kajadian beres araraneh anu kapenak di satengahing marga dah atuh ieu deunawat di jamak leungitan pelwi hilang tanpa kerana iya ge jang ngelek jadi lurah togog teh Jumantri oi bak atuh naon lain gebau mitoha goblok oh mitoha kang teh nanaonan ari abah ieu teh wah jadi manuk puyuh lain puyuh goblok mitoha aing sia teh ih udang mang duh dah itu sangka cepot kejadian anu model kieu ararane luar biasa araraheng kejadian teh nah naon ieu teh maksud tujuan mang teh dah sedaya-daya ieu yakin ieu teh ditugas ku bapa maneh ieu henteu kuring mah ditugas ku bapa kuring dek kasawarga kuring mah dititah ku Batara Kresna dek nepungan Hyang Otipati Jagatnata nganterkeun surat kula apa tapi maneh dibekalan ku bapa maneh henteu teh dibekalan wah moal pati-pati bisa mukakeun kedok kaula lain apaleun kang Tak mungkin. aya eta dunungan kuring moal naon
sebab manehna bakal bisa nyalametkeun dirina nya hari ieu emang nanaonan kikieuan sebab dina danget ayeuna teh uing teh keur ngadaguan kereta api geuning eta disada dah mun teu nyambung jeung lalakon jelema dehing sadenge-dengena nya euy nah makanya nah badalengan kula teh ditugas cepot ditugas naon ku saha ku Sang Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru ditugas naon nyaeta pikeun nyekel ieu Cupu Manik Astagina eta secara teu langsung kaula teh ngajaga ieu pusaka ieu Cupu Cari kopi-kopi. Cari-cari Mang Aden. Eta geuningan. Mila alat moal. Kayak namanya acoy. Anut. Cupu ieu teh naon teuing naon sina mah dapan ngan anu penting ulah leupas tina leungeun kaulangan ieu kaula geus kabuka ieu nyaeta ku anak Semar Badranaya daek teh daek ieu maneh tugas ti bapa maneh henteu kuring ti Batara Kresna dek nyeun alasan naon bae oge ngan dina lebah dia ieu Cupu bawa keur naon pokona bawa we sakitu kula samedieu geus teu loba omong sakitu engke bakanya heusi maksud tujuan maneh tujuan kaula tak itu hampura permios cepot dah eta gitu naon cing buka Cupu naon teh di jarona naon teh moal kitu di jerona berlian euy oh pek teh berlian barak-bak lamun heueuh berlian sacupu ieu sabaraha heuneu wah meureun 3 miliareun mah bisa aing nyeun gedong oh atuh akang hayang pindah ke Marga Ayu Raya bisa kembali angkot hayang boga WC anu bisa ngabijikeun pedut nyagut segede-gedena teu kungsi dikeusjeunkeun cita-cita di kaluhur gitu sing sok buka naon tetena Cupu teh heeh teuing sugana atuh pemilikeun pimodaleun nya sugan we atuh teh nyaho milik mah sugan ke Ki pecakan kayaknya udah buka heeh buka sing derak-derakkeun ayangnya nginjem dari derat nih euy heeh sing sok puih ke cing minyak masih ai pek teh orai sapi amun sok kitu lah atawa orai pek teh kitu atawa orai dangdut aya kasieun bener aya orai sok atuh kanya ai sia teh jeung sudan wae atuh nyaho ai borangan oh borangan sia teh atawa orai samsa atawa di jerona teh emas oh karone wae mah bukanya atawa orai samsa di kurilingan hileud dawala sok kitu dawala ulah jeung sieun batu hileud oro kusi lain kanya bukana heh kunaon sieun ku hileud baheula aing kungsi Kaligata aduh kali nya aduruk gereja sing atuh kukuring teu wani mah cing kade ai pek teh euy alien huntuna teu gelede we urang kukut teh lebar luas kukut teh halus atawa biji tangkorak ye tangkorak jelema hirup urang salabarkeun mayit saha ieu tuh pan ibadah aya eta teh urang mana tangkorak ibadah oh baheula na kuring teh nyok-nyokot eta warisan teu beunang tuh cokot di Gunung Anu berlian aya sakintana sugana jadi ngacu ku aing mukana bisinya bener haling ai piduiteun bener ku batur logodor teh A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim sing pi rezekieun
logodor teh buaya nu gede. Buayana leutik. Leutik sagede cak-cak. Pan ngagedean henteu. Lah tadi paraban. Henteu dolan henteu. Lah tadi paraban moal. Sabab kaburu dijejak. Eta buayana trek ya. Buaya. Ai pek teh kunti anak. Why? Nggak begini. Sieun benernya. Sieun. Jonolo teh sirahna wungkul cepot. Cika ningali kanyut maneh. Spek ku si lain. Lain borangan. Borangan ada kacidanya eta. Saking ngali TV borangan. Ayo dilahirkeun poe Jumaah manehna mah tapi borangan. Tapi sieuna. Pa Jumaah nah dia teh banjir. Aya was dijawab bener teh. Dijawab tapi sieuna. Penasti kersayang tumampara. Doh, ieu Barang ieu cupu muka turubna anu didrat. Doh. Ngadak-ngadak astra jiga dawala oge dugi ka ngajengkang teu kiat ku serab-serabna. Ieu Aya cahaya anu mungsrat tina ieu cupu. Doh. Cahaya papat warna ne putih kuning abang ireng. Ieu Aya bade ka mana mulih ti mana? Jeung. Mulih ti mana bade angkat ka mana naon maksud tujuan? Numawi abdi teh sing bade lebet ka sawarga. Dupi salira. Kapan kaula anu ngajaga lawang selamat tangkap lawang sawarga. Atuh kalaresan pisan ieu. Ya, biasa abdi lebet. Wih. Sawarga teh kangge sadayana apa nu di dunya teh kabeh awewe lalaki banci eta teh calon neraka jeung calon surga. Surga dua we. Duanana ge sanjara radi. Karek calon Yang jadi Calon. anu bakal bisa jadi nu mana aja teh anu bisa ngajawab. Dijawab kunaon? Dijawab ku leungeun. Sungut mah jempe. Hartina ku jelema anu geus pinuh ku gawe. Jadi teu lobat saur tanpa bukur, teu lobat carita tanpa nyata, nu penting mah kanyataan nyaeta ku gawena. Nyaeta loba amalna. Sumuhun. Ngartos teu? Rada lawang sawarga teh nutup tapi muka. Lawang sawarga teh nutup tapi muka. Maksudna seperti anjeun dek numpak kendaraan, numpak bus. Muka tapi nutup nih. Eta teh lawang bus teh nutup tapi muka. Nutup keur ka jelema nu teu boga ongkos. Tapi sanajan keur nutup pasti dibukakeun da ongkosna boga. Geus boga karcis. Jadi ongkos teh hartina aya di anjeun jeung kuncina. Gitu. Kunci sawarga teh aya di anjeun. Da keur anjeun. Meureun di dunya geus ngadenge anjeun. Yen Allah moal rugi lamun manusia teu ibadah. Jeung Allah moal untung mun manusia getol ibadah. Sabab anu bakal kena ku rugi jeung untung teh maneh-maneh keneh. Di maneh ku maneh keur maneh. Sing horeng nu di dunya teh calon neraka wungkul heuh jeung calon surga. Duanana ge pancan aya nu jadi acan. Dina alam ge pan alam barjah, alam wah kaituna teh mahsyar barjah. nepi ka hijabna.
Ni sabna di non teh di timbang. Candi timang. Bener. Ni hisab tadinya teh. Jadi konsina teh aya di kuring. Iya. Naon konsina? Heuh bisa ngajawab. Nyaon pertarosanana? Tadi geus nyarita eta teh keur manusia sawarga teh. Manusia nyaeta manusia anu bisa ngajalankeun rel kemanusiaanana. Teh sawarga teh? Iya. Jadi nu rek ditaroskeun teh manusia. Tuh. Kuring rek nanyakeun ari manusia teh mana? So. Heuh pan ieu, tama irungna. Irungna. Irung. Iya. Eta mah dadana. Dadana manusia. Heeh nya ieu leungeunna. Heeh. Maksudna. Leungeunna, dadana, beteungna, kulitna, dagingna, tulangna, atina, jantungna, pejitna, sukuna, na wungkul geuning nya. Heeh. Ai manusiana mana? Uluh. Tayu. Oh di jero cing sok korehan. Kalah modar da maneh dibongkar ka jero hayang panggih jeung manusia. Astra jingga bingung dina manahna nanging emut kana Purwa Daksina. Purwa marang wiwitan Daksina wakasan emut pangbekel ti Semar Badranayan. Meredih dina manahna agungna kakresan nu kagungan Beres. supaya dilancarkeun. Guys, ron Cing sok. cing. Kuring hayang jeung hayang panggih jeung manusia. Kumaha carana? Gampang. Gampangna hayang panggih jeung manusia, ieu. Tingali pagaweanana. Cing. Sabab hayang eces jentre ka manusiana teh tempo pagaweanana. Sabab setiap aya dat sifat asma afal. Doong mah pagaweanana we. Mode ka pangeran, heeh. Pan Allah teh jenenganana asmana, heeh. Datna laisa kamitslihi syai'un. Sifatna Rahman Rahim. Apana kun payakun jadi jeung ngarajararadi. Heeh, manusia oge kakasih teh. Ngan gaib barang nama. Itu Dah. Jadi hayang panggih jeung manusia teh panggihkeun apana. Pagaweanana teh Apa teh pagaweanana kumaha? Nyaahan, dedeuhan, welasan, asihan, daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngaudangkeun kanu labuh, mere kanu daek, nyaangan kanu poekeun, nganteur kanu sieun. Eta sifatna manusia. Walah. Nyaeta buktina dina gawe. Lamun pagaweanana geus kitu, eta teh geus yakin katemong ti dunya keneh oge, eta jelema teh calon surga. Dah. Didinya Bakal jadi ahli surga.